nyaman-nyaman ke ngaos nih Pak, nih kan ulah sok serius nih gitu teman-teman ngaji teh. Dan sebenarnya malah harayan ngaji jelema teh cek abdi mah. Nah loba begitu angkat ka pangaosan tuluy weh tegang. Keur mah loba dosa tegang. Begitu ge geus ditenggelan ku huceul di kumu balik teh. Biasa hoream di cina aing ngaji teh galak jadinya mah geus we. Dari dia ge lain teh galak ngan eleh ku kopi. Jeung udud. Kabang bale teh. Nah ya bisi ngemutna teh sok kitu we atuh nyaman-nyaman teu ngajina urang. Hadirin ahli pangaosan sadayana. Tadi nyambungkeun jeung rasa nyaman. Ternyata anu penting mah pandinitna. Anu utami diparentahkeun ku Allah teh pan sanes ngartosna tapi ku berangkatna. Tos sababaraha wangsulan didugikeun jangan utos mireunkeun sateacana mugi teu bosen kanggo nu nemean ayeuna hadir hatur nuhun. Oge mugi sami katampina di antara buruh jalma anu ngaji teh pangbadag-badagna buruh teh nyaeta dibersihkeunana dosa minimal dosa-dosa ti mimiti meletek panon poe nepikeun ka surupna panon poe. Da ari soal init ngaji balik anger teu ngarti mah loba pisan teh. Bahkan sigana musim nu ayeuna hadir ayeuna ge ieu teh balik ngaji teh geus barkoh leuheung nu paling parah can bubar geus poho parah pisan. Anu mahal teh saha nu ngawengkangkeun dua dampal sampean ka pangaosan kana kafaratul lima mado tah jang pangkat kurang pangonci supaya kurang tetep daeng ngaji mah eta we dalilna. Nobatan diri di imah teu biasa salat ngukur husu pijajawuheun pangkat kurang ngaji Quran mudah pasehat teu biasa kitu yun ge dadalai dogan kene. Sedekah loba ngitu make kalkulator kieu terus hari emas 2 ons setengah air karena koropak pengajian mah 2.000 sarua teh jeung salakina nu mangulikeun emas bapana atuh kita hayang galib siga batur pangulikeun wah geulang mah geus sasikuat. Nah ari kana ngeusian koropak masjid ana 2.000 coba dikeupel-keupel dami teu kadeuleu. Begitu rek ngasukeun teh numpak koroncong teh naon emas. Eta mah di lembur hati nu kitu. Di dieu mah leuwih. Seueur hal anu sabenerna mah urang teh lain teu apal gitu karena urusan nyiar fadilah teh. Urusan mudah kabarokah teh sanes teu terang ngan eleh we ku nafsu eleh wae persis jalmi anu hoream nyuplih ilmu teh nu hoream ngalengkah sok seueur anu ngabasakeunana teh kieu da ayeuna mah geus sagala nyampak ieu atuh teu kudu init ngaji mah bari gogoleh anak kasur ge bisa asal boga kuota. Terus bari gogolehan mukaan we tina YouTube tina naon memang laras aya bahkan bisa janten
nu di imah bari gogolehan leuwih ngarti batang akan nu indit ka dieu nu ngartina teh ukur kopi we ukur udud bea kopi bea susuguh bea ilmu mah teu nyangsa ngan ukur boga bunga we hate asa betah euy ngaji teh tah ulah salah yakin kabetah keur ngaji urusan hanya kadeung Allah da geuning loba jelema sehat loba jelema cagur ku Allah tidak sempat geuning ka pengajian malah tuluy nyieun dalilna teh naon geus teu kudu init ka pengajian zaman kiwali mana handphone asal boga kuota nadaakeun pangapunten ilmu mah bisa jadi menang bahkan bisa jadi lebih paham bisa jadi lebih liar ngaji oge nambahan tapi urusan pangampura Allah wayahna moal dibikeun ka jalma nu meunang ilmu tapi teu ngalengkahkeun wadamel sampean ka majelis ilmu tayu nu mahalna geuning dibasakeun waktu sarita kapan teh pun adi rasanya aji yogi gitu aya dosa nu moal muruluk di hareupeun Ka'bah moal muruluk di hareupeun Raudhah moal muruluk di Arafah terakrak di bawah tobak teleungit di bawah sa'i nyaeta doraka cicing dina kabodohan betah dina kabodohan bari embuk sama sekali jangan nambahan pangarti akang jinah ini kamokah tobatnya andi dituju ke jumpari insyaallah leungit dosa jinah akang resep ngadu sapur adu-aduan nepi keur ka kaditu keren kapikir teh ulah tangkal muncang di mah da tuman ngadu muncang nepi kaditu tobat jerit jempling hareupeun Raudhah hareupeun Ka'bah keur sa'i di bawah Gusti ragragkeun sabot abdi mapah dina bangsanya teh ragragkeun dosa abdi sangat mungkin bener arat malakas kali hajian anak terpasat teruksak di situ insyaallah muruk dosa eta ngan sarupa dosa kabodohan bari nganggap asa geus mahi ku ilmu nu sakita eta nu moal bisa muruk jadi ulah aneh Kang lamun irit ka pengajian berat teh salaresna mah teu kudu aneh bisa akan geger ayat dulu tapi kan kaki wanita ada itu di pengajian suku nanti sehingga dirantai sehingga dipasung tong aneh dah buruh nake mahal buruh nah urusan ayatna pangampura di Allah eta mahal kali nabina mudah-mudahan usami hadirah uang kita ayeuna sing diwuh ku rahmat sinar maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala